Aduh, ya ini hari kieu. Nah, ya. Ya cari salat istisqa nama enggeus. Pancan nepi bae teh hujan teh ngan aya gugurna hungkul. Ya aya teh mah pakadus tuh. Jika mau hujan jika nama ieu kitu ya. Lah di kamar ge ceudem. Hari maneh ayeuna libur teu gawe. Ah, kabeneran libur. Pakadus biasana pan apal ieu meureun gawe gitu. Pakadus da ieu teh ngeunahna mangalotek panas poe kieu mah jeung awewe pakadus ieu teh. Ngotek jeung awewe mah nyambal biwir atuh. Eta maksudna mah ngeunah meureunan. Ke. Itu juga awewe geulis Mana? tuh, belah ditu tuh. Oh, heueuh. Dari sia mah heueuh da katempo-tempo bae. Kan itu urang kumaha kudu minta nomor WA nanya. Aing mah. Hayangnya. Hayang atuh pakadus cik atuh rada ieukeun ku pakadus sugan pindah pakadus mah pengalaman. Hari sakuduna mah heureuyan ku maneh hari lalaki mah kudu gentleman hari boga kahayang mah. Lah, kapan urang can pengalaman dina masa nu kieu mah pakadus tuh. Heeh. Pokona mah wayah namanya ku pakadus pangabejakeun ka itu awewe. Da urang tuh mah nih minta langsung mah geuning manehna geus aya dina HP urang mah geuningan. Kumaha euy ngabejakeunna? Nah tuh cek komandan bobrok geulis gitu minta nomor WA kecang jalan-jalan ti burit gitu. Siap nganda kudu aya uang jalan heula mun. Gampang pakadus sok utus sabaraha ieu. Lah kok lagi uang jalan pakadus. Kemudian sementara mah Suwadim, aduh sakieu we heula ieu mah ieu da abi teu nyandak deui ieu teh. Yo dipesakan dikesewalkeun dina selempak. Da mah teu mawa deui pakadus wayahna nyangke mun kira-kira berhasil jeung sukses meureun ke kurang dileuwihan ke pakadus gitu. Ampun. Heuh tuh daguan di dieu. Siap. Si komandan bobrok mere duit dikesewalkeun tina selempak dibangan 10.000. Ku aing gawean. Neng, nyalira bae nuju naon? Oh, nuju kali, Pak. Tuh, Neng tinggal itu. Di situ tuh aya si komandan bobrok tuh. Tadi ngabejakeun ka pakadus, nah Neng butut, coba judes, coba galak. Gitu. Geraji kepercaya mah. Labrak atuh. Jik labrak lah. Bener euy. Jika nyamperkeun ka dieu si Neng geulis teh. Aduh, aing pakadus ya kudu mere komisi deui euy. Gawe jika nama euy geus hasil lah. Naon komandan bobrok? Butut kan emang Ning, kakak cabok ieu geuning ku awewe geulis. Nah, pakadus ngobrol naon nya bieu? Aing teh hanas mere duit keur uang jalana. Gagal kieu dina mah kieu carana mah. Kobrah. Aduh, Pak ya, nyuhunkeun solusi, Pak nyari huntu ya kumaha. Geus lilanya eta. Aya 2 bulan mameureun, Pak, ya teh. Korowok atawa unggar eta teh? Korowok. Terus dibawa ke dokter. Can pan Pak. Kan dia teh keur karosong. Karosong. Atuh kuing deui cabut kutang rek. Bung teuing. Punten, Pak. Kumaha? Jan. Bade teu malas pakadus dupi bumina Bapak RT di paling mana ya? Pak RT saha? RT Gajah geuningan. Di ditu tuh. Oh, paling ditu. Ngan bisi eueukeun we kuing di kuroan. Oh, siap atuh Ngan kieu ya. Ya. Pak RT itu teh rada goblok. Rada torek. Jadi lamun ngobrol jeung Pak RT Gajah mah nya kudu tarik bari jeung kudu kaciri enghapna ieu na yo. Nya dagoan we di dieu kurang di geroan. Siap. Tah di dinya tah baturan tah nuker nyeri huntu. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Aya naon Pak Kadus? Aya nu neangan tuh. Sahanya? Si komandan bobrok tuh di ditu tuh. Belah mana? Tuh tah di dinya tah. Iya, tuh kecang atuh yuk. Ngan memeh tadi tuh kuing di bejaannya. Nya. Budak teh itu teh rada goblok jeung torek. Kumaha yang ngomongna tuh kayak kitu. Kudu tarik bae jeung kudu kaciri enghapna. Oh, nya atuh sok siap nya. Sampeurkeun tuh. Sok bisa keseleun. Hei, komandan goblok. Pak RT. Dia. Aya naon yang lain urang? Aya perlu Pak RT. Perlu naon? Ingin KTP urang teh. Punya KTP. Jang saha? Jang urang. Kayak atuh sugan aya keneh kertas itu nanya. Wayahna pokona mah kudu tereh eta mah nya. Yang keur makan nyari huntu ya pan Pak RT jeung komandan goblok satu goblok. Iya. Yo, Pak RT. Yo komandan bobrok, Pak RT jeung Pak Komandan tente torek ieu lain. Normal urang mah. Pak RT jeung komandan teh keur digawean pada urang keur nyari huntu.
Aku Pak Kadus edan ieu mah. Aing cari warawa aya rong kadus teh nya. Assalamualaikum Pak Kadus. Waalaikumsalam. Kotor tah? Awios itu mah. Kumaha? Rambut artos, Pak. Rambut artos. Nuhun pilarang bapak. Orang bapak. Nuhun itu damang. Pak RT nya. Nuhun. Sabaraha nginjem nak? Rambut mah 50 bae. Lu udah ya teh Pak Kadus teh keur eueuh duit ya teh ya. Kamari teh setor jabatas bayar listrik ayangan sakikeuna ge jang nyambungan ya ayeuna ge kurang kene. Ya atuh cuang neangan Pak Kadus dagoan di dieu nya. Sugan aya tadi si komandan Bobrok. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kadus. Tuh, ieu teh ya. Urgent pisan ya darurat. Heeh. Kumaha ieu teh? Itu tuh si Tony dititaku bapana RT Oh. Gajah. Kita nginjem duit 100, urang kan keur karosong ayeuna teh nya. Da gering teh ripuh payah cenah. Rek naon eta teh Pak Kadus? Burut cenah. Burut. Heeh, matak buat ayeuna tulungan. Urang nulungan kumaha? Nginjem duit 100 heula cenah. Aya. Aya 100 mah. Teu baheula beuh 100. Tapi ieu dibulangkeun aya aya. Engke tinggal nagih we ka RT Gajah nari geus waras. Tah atuh aya kitu mah. Nuhun nya, tuluy ka ditu ayeuna. Lumayan euy. Si Tony butuhna mah 50 tadi. Menang duit 100 ayeuna teh si Bobrok. Ya mah kasakan bae heula kan. Yo, Ton. Ini nang Pak Kadus mah. Alhamdulillah. Sing waras bapaknya. Heeh. Nuhun. Atur nuhun pisan, Pak. Sok. Naon. Engke mah mun geus boga mah kan kari gantian we ka si komandan Bobroknya. Ya, siap. Jik kitu nya, jik sing waras. Ini Aduh, Pak Pak ya. Ya.